Hei, nginjek bedog. Ya tunggu ngahalang. Hai. Ya tunggu hidup. Gusti nu maha. Siap baturnya lain. Tobat. Dek naon atuh teh? Siap baturna dek lumpat ka mana? Lain dewek man datang ka dieu aya nu gelut. Wah, tong ieun alesan. Hutang pati dibayar pati hutang ulang dibayar. Anjir. Ayo. Lain antepeun euy. Hayangnya hosya. Aya eta aing lieur goblok. Aduh. Dieu cenah. Enggak gitu. Jero perang deui. Dengar kana hulu angin aing. Heuh. Patras hulu goblok. Harinya wasok sia. Sakali wang dor. Dek aing heula ka sia-sia heula ka aing. Kumaha sia we? Sok teungel aing ku sia-sia. Seberapa kali ewa? 5 kali. Oh, karek opatnya siapa? Ayo. Dengar, naon. Lamun hayang tarik, ulah bari bunta. Sok, sia teu naon, sok. Suluna euy. Sarka ceuy, anjing sakieu mun hese. Nah, saya teh 5 kali ewang. Bener kuat ya jelema. Ampun jing aing. Aya jalan gitu nya Kang. Lain kumaha karakterna teh ke jeung mah. Ampun. Kawas anak-anak makacir. Aya dulu gagah di dieu. Aya jalan baru di dagelang. Nah, teh anjing sia sakai. Nah, teh babaturan aing nepi ka barareuh beungeutna. Anjing,
Kumaneh na sebutkeun maneh. Wah, teu mungkin. Teu mungkin. Ayo telepon didak gelar. Yo ieu mun didak gelar jeung teh. Heuh. Woi, ya sakit kowe. Iya. Woi. Woi, ya sakit. Setan sia. Bibir aing dibodol euy. Tapi sakit kowe tapi. Tidak dikenyang gua kageur. Tidak meniguluh bibirna ieu. Kitu kayak gini. Ini ngegeber. Kurang ajar. Widadari tukang tipu teh ka mana bieu? Nah, tuh nanyakeun ka dewek da deka karek loal. Wah, sia daek teh daek mana dewa namanya dewa kuluhu. Sia nu nyebut dewa kaing. Sia nu nyebut kuluhu mah teh. Heuh maneh dewa atawa bangsa manusia? Dewa. Dewa naon maneh? Dewa anu eta teh geuning dewa kineu. Dewa rongsokan. Bisi dirinya boga beusi urut. Aya kitu. Boga jualan nya montong ke mana karep sia ngomong cek gejul modar sia ayo usik sia ayo usik kiwiri kade widang karasa waduh hebat oge teh jelema euy. Bisa jadi mana tukang ulin. Aing tara digawe uline terus. Maksudnya ulin teh ulin usik. Usik ngayat ya, wet ya. Ya, tuh wet. Wet. Nenaonan cenah teteh. Aing asa teu kaharti bisi naon teh. Ampun. Aing sugan teh cengeuna euy. Alah, what up ya saja. Aduh, anjing. Tuh, wait. Tuh, wait. Anjing. Aduh, purus goblok. What ya patnya. Waduh, kurang aja sih. Wait, ya aduh. Nggak saya tak kabin mina cing, ba? Ampun. Wait, ya sakit. Ya, wait ya. Ya. Ada, ba? Tah eta sia biwir sok nyarekan we batur teh letah teh dikeuretan di akhirat sia goblok. Aing mun sabelah. Ya aduh. Ya. Aduh. Rasakeun sak kerja. Aduh. Ai sugan aing rek ngagunakeun ilmu. Sakarat murenya. Ai sia ungang ngelewat aing ai we. Cicing. Dek mecakan tanaga aing aya keneh kitu tanaga. Hiji 2 3. Alah. Duh, cilaka ya aing. Tolong. Tolong. Sana tatangana bajaan. Tolong.
Alah, tolong alah. Tolongan itu dulu. Tolong. Lah, di mana lu lah? Tolong. Si dawala tinggal curugna. Tolong. Boro. Kunaon teh sia teh? Lain kunaon kapan katinihan? La ilaha illallah. Mugi ka kitu eta kalakuan si eta duh. Nggawekeun di mana ke geus kaangkat, si lain nyingkah aja gawat buru-buru heeh. Hut. Buru-buru dawala euy. Suka teh beunang. Aya aing nya ka naon bete euy. Heuh. Ut. Sok buru-buru euy. Buru-buru euy. Buru-buru euy. Ah, cangkeul aing ah. Mana sia catu? Di dieu. Marugana teu kadenge udah anu gegelenengan euy. Berat. Nya. Aya jelema aneh. Batur nanya, batur si Bima maneh. Aya gitu. Dek naon sia jiji ka dieu tara salat? Jomonis tara salat sia emang aing salat teh kudu bebeja ka sia. Wah dina osongna ge biheung katarima sia salat. Tapi kan diponi. Eueuh tina hadisna eueuh tina Qur'anna anu diiket salat bakal ditarima. Ih, goblok. Di mana-mana ge nu di kopeah. Ngerti? Aisyah teh make naon-naon? Apa teh dipake? Dek naon sia datang ka dieu? Naon teh deui naon teh? Weh anjir duaan euy. Naon? Eta deui dunungan teu gelut. Pisah. Keun antep cenah ele saurang. Da maksa dek nyokot kareta binarong. Sia naonana si Bima? Aing guruna. Guruna? Puh. Jeung ngaku guruna goblok. Ngahina sae. Didinya tong ngajagot tak ka jelema ieu. Bahaya. Ieu teh jelema teh keur nguriling neangan tanding nyasarang neangan lawan. Saumur hirupna can nyahoon digeuti sarangan. Pecakan teh sirahna dagor pulingis. Kuat modar. Lawan nyaa. Aisyah teh bener dulurna si Bima eta kareta teh dek dicokot tititah kudu gablegna belegu. Eta naha lain di bejaan. Baik make sia gelut. Pokona sakur nu rek nyokot kareta bindara musuh aing. Oh kitunya? Iya. Wani kitu ka aing. Alah. Puh. Hidup kosong dia mah. Make jeung teu wani sagala. Eta nanya maka diri sia aing mah gede awakna. Nya geletik aing mah meunang ngaraut. Bener, nya geletik aing mah campernik. Campernik. Puh. Eta nyidu kosong teh. Nyidu kosong. Nya an sia teh aing mah ahli usik tah. Murid pacuncun. Murid pacuncun atuh. Bener, Prung. Tega lara, tega pati, dor. Prung siapa dingdung belajar. Au.
kageuh ke jalma goreng patut. Cicing teh rezeki. Geuleuh lah. Namu aya gairah atuh da buta nama. I want to see underneath. Naon teh? Wow, big. Jabrik big teh bener. Black big. Nya black nya big. Lain menewah kageuh akang. Lain mun urang mah di kolornya euy. Ada buta mah tara. Lain tara kapoe tapi tutung. Kakakap teh. Alam ni lecet. Oke jeung lecet segala. Urut ngabeca bener. Marukana kumaha mun nya euy. Heeh. Ajis. Setan. Lompat ka mana ya. Musik sajik. Musik. Ya. Ajik. Watir. Lain meninjang heuy kitu watir. Alah. Watir. Marukana kumaha? Ajik kada sia. Beunang sia setan. Sok sia. Marukana kumaha mun ajik? Aya kakeuheul beureuh. Wah. Amak tetep. Teuing cetrek di bawah Kuman sia setan. Power digejeburkeun mah. Aing mah kabina-bina teuing sete. Setan sok sia. Aya nyaho. Sia modok lesot anjing. Watir atuh lah. Hakan aja gak. Lain watir. Aduh akak kacai gitu. Ayeuna wujud bapa teh geus diteuk-teuk jadi opat. Ku saha teh? Ku Arjuna. Digemol. Dek disetorkeun ka pigurueunana. Kumaha tuh? Urang cokot ku bapa urang gupai. Dulur kaula anu opat. Tangga bentuk hiji-hijina. Ieu kaula salaku pancerna. Nyalukan anjeun. Arjuna katatang koteteng milarian wujud Semar teu aya tina gemolan. Si horeng. Ieu wujud teh cing balelesat anu opat potong teh. Malah datangna katumaritis teh lir katumiri notog leuwih. Lami-lami ieu opat wujud teh, opat potong teh jadi opat wujud manusia. Tingali pot aya saha di buruan. Waduh. Katumiri. Pelangi notog leuwih. Nah, apa jadi jelema? Oh, Star Trek. Orang planet turun di langit moal alien mah keur ngetuk. Teu balik nih kakawen kita di miheulaan nurungtung. Yap ka dieu sampurasun. Eta teh saha Pak? Engke we tanya ku maneh saha? Tersangka orang bisa patepung deui. Linggih. Aduh, cepot. Saha itu? Salamet maneh dawala nu dipika melangku bapa teh jang. Nah saha itu? Ieu bapa maneh jang. Bapa abdi. Nya.
lieur engkau mah ce. Aduh, tersangka bisa tepung deui lingih yai. Aduh, cepot salamet maneh Jang. Dawala. Saha kitu teh? Ieu bapa maneh Jang. Kayak aing teh ngimpi naon teh? Kumaha teh? Tersangka bisa patepung deui. Lingih. Aduh, salamet cepot dawala. Salamet saha ieu? Ieu bapa maneh Jang. Teu cekah harti aing ngakelenan-kelenan. Ari ieu bapa maneh sarua. Lieur. Sarua bapa maneh. Wilujeng tepang deui. Aduh, anak king. Nuhun Jang. Maneh salamet. Ieu teh nu hareup warnana putih, kuning, abang, ireng. Ieu teh saha? Ieu teh bapa maneh. Bapa maneh Jang. Ieu bapa maneh. Bapa maneh Jang. Ari ieu bapa maneh. Nya salaki mah itu kabeh nya anjir mah kuatan kulimaan dulu edan mah euy waduh paingan ngahep-hep di kamarnya teh we saurang nungkup mun tobat alah aya keanehan kieu bapak kumaha ieu teh abdi can kapikir aduh bapak gening bapa mah teu diremus ayat-ayat Allah teh jeung nyatana bisa ngabuktikeun 4 kali 5 panser teh ieu bapa anu sok didongengkeun ku bapa gening bapa mah abdi mah pak seueur hijab keneh nu matak diuk Jang diuk Gusti paingan emak bogoheun ieu salaku panserna nyaeta Sang Hyang Dewa Nursaya doh leres wilujeng sumping kadulur opat kaula wah ayeuna mah loba bapana cepot mah deuleu loba bapana can bapa Tere can bapa Syarif can bapa Eding can bapa Haji Sidik can bapa Haji Sidik can bapa Yang Atin can bapa Yang Atin can bapak Kukut can bapak Oong nah sia teh can bapak Metmek can bapak nu teu nyaheun aduh can bapak nu teu ngaku ini ampun aing geus atuh alah ampun euy lah asa ku araraneh nya euy ieu Pak murnya anu disebut romantika kahirupan teh keajaiban anu teu mungkin ceuk abdi mungkin wae ceuk nu kagungan mah nya nu macak mungkin saja dikerdiekeun pisan atuh we tina gemleungna kabeh teh dewek bener dileutikeun ngahaturkeun dari penuh laksa ketika bingahan kaula parantos dongkap nyumponan kana pangangkir sampean salaku panserna taku kituna mangga bade nyangakeun ka salira salaku panserna kaula parantos ngawujud sewang-sewangan kalayan warna sewang-sewangan ku kituna setiap aya dat aya sifat asma jeung af'al nyangakeun ka salira salaku panserna sudah teu ngalalarti ngomongna oge euy atuh teu ngarti mah jeung aya dat naon teh bete Pak dat sifat dat sirung sifat dat sifat asma af'al tauhid ka jero sifat bedak lipstik dat sifat bedak lipstik shadow tong heureuy pingaraneun anjeun
dat kitu ngaran kitu rupa kitu warna sewang-sewangan anu mawa watek sewang-sewangan pingaraneun anjeun anu pangharepna anu kacahayaan bodas nyaeta Sang Hyang Nur Banyu ngaran kaula Sang Hyang Nur Banyu sae dupi kaula anjeun kacahayaan koneng pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Bayu Nur Bayu teh naon angin tobat dupi kaula anjeun anu nomor 3 kacahayaan beureun pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Geni engah yang nurulung saya pisan mah nurus tunyung tah kitu saya tuh romantis tetengaran teh lain romantis aing mah roman bek ngahina ka aing teh dupi kaula kaboyong ka duh cing sopan celana soek euy duh lain soek aing nyaho naon mejus da beda malangir angin mun kari mun meledos kieu hitut mun dibau combra aduh deui naon kabeukin anu kitu alah rumaos akang teh tadi enjing ngadahar cang kudu buruk jadi anjeun teh rumah saeleh rumah sakalayan nyangakeun pun lanceuk panuhun we ulah dinya nyeri da sanes kange kaula ge gaduh lanceuk doh kagungan raka leres putra mahkota negara Astina teh 3 nu kahiji lanceuk kaula Kakang Dastarata kadua kaula teh panengah katiluna Widura da Widura mah abdi aduh mudah-mudahan tong anu bungsu amit-amit Widura teh aya laguna nah kumaha ya Widura elok bagaikan rembulan Widuri namanya Widura jauh-jauh alah nah aing kana loga lagu teu becus euy tapi nyari goodbye asal loba panggung tukang genyereng mah jebeng itu tadi leuheung keneh ngadengekeun timah cenah jadi ieu teh lain kake salira kumaha pamilihan nu jadi lanceuk we kaula dah di dia awalna kaributan di negara Astina engkena ieu Dewi Gandari teh bakal kapilih kurakana nyata ku Dastarata jami lolong ponsonong itu kayaanana dugi kangke ieu Gandari teh sumpah doh hayang loba anak ratusan beres nyata hayang Malaspati katurunan Pandu kitu kayaanana ieu ge tina nyedotna cinta deudeuh ulas asih engkena barang duwi ka karaton Astina teh tina asih timul bensi tina nyaah timul ngewa beres awal tina kaributan antawis turunan Dastarata jeung turunan Pandu ieu ge yakin bakal jadi Bratayuda antawis Pandawa Kurawa teh tidinya awalna kaributan beres nyaeta ieu Gandara teh engkena bakal jadi patih Astina anu ngaran Patih Sangkuning leres kitu ieu Gandara atanapi Suman
numutkeun riwayat tina Mahabharata ya Akang nyaan ajen nu jadi adi kan jadi lanceuk moal aya Gusti Pandu mah kulan eta sanajan Dewi Kunti Dewi Madi ngagabrugan oge can waka ditarima beres meureun can bisi meureun Dingin we da can aya kapilih ku lanceukna sumuhun panerikeun geuningan kumaha teh Suman aceuk kaula bade laporan ka nagara yen aceuk parantos kagungan jodoh niat mah kaula milarian jodoh teh geuning aceuk anu langkung ti payun doakeun ayi Suman aceuk di nagara astina yakin niat negara berat beunghar buru di joro boro dipantong layar tengah imah boncile itu baduit pasti iya anu bakal nuruskeun jadi raja mudah-mudahan aceuk sakit rupina mangga bade langsung ngiring ka astina anjeun gandara kaula mah bade wangsul heula we ka Plaza Jenar bade nguningakeun kalayan laporan ka Kangjeng Rama atuh wilujeng salam baktos ka tuang Rama partoskeun ka Kangjeng Rama mana itu nu sapalihna mangga pot lan tepangkeun ieu Gandari sareng Kunti sareng Madrim mangga neng pale ditu neng